tulungan naon panglaankeun tali naon ieu dina beuteung panglaankeun cangkeun kabeungkeun terus ya lamun dilahan kumaha teu kuat di kamarikeun hayang udud Nyuhungkeun didoakeun. Pek tuturkeun ieu bahasa kuring ieu. Innalillahi wa inna ilaihi warudoyo. Ayeung ya. Mau ke warudoyo mah. Nah hayang cicing di mana gitu? Hayang cicing di supermarket. Ke sagala aya. Nah. Deka mana hari ujang? Ke mana ya gaitu ka dieu. Nah lain cicing di jero kuburan. Eta uing teh diusir. Diusir ku saha? Kudu boga tanah. Geus 3 bulan uing teh bea kontrakanana. Geus 3 bulan teu mayar-mayar tuluy di kudu boga tanah teh diusir. Ai mana teh dikubur teh nyewa? Sumuhun. Karunya teuy diusir kudu boga tanah. Abdi teh nuju milarian kontrakan we anu murah. Murah meriah. Asal sisi jalan we. Anu imahna kuburanna anu asup mobil jeung motor. Bebener ya. Ai mana teh geus maot, Sumuhun. geus heumeul maotna. Aya panginten 2 tahun mah. Heeh. Ai mana maot teh kunaon katabrak mobil? Sanes. Ngagantung maneh? Lain. Bunuh diri Teu. atawa dipaehan batur Teu. atawa diperkosa ku batur? Diperkosa mah ngeunah we. Atoh abdi mah diperkosa. Heeh. Kunaon atuh maneh maot teh? Abdi teh apan boga pamajikan teh 2. Heeh. Terus Hari nu kolot teh teu apa. ka urang mana maneh kawin ka nu ora teh? Ke urang Tasik. Jauh ini. Da abdi teh nuju kilir ka nu ngora. Heeh. Terus Ai sugan teh nu kolot moal nyusul. Bari mamawa bedog. di mana nu ngorana? Panyaran. Heeh. Da abdi teh sieun buru-buru abdi teh nyumput kena jero lomari. Terus Kudu ngora duka kumaha dikunci abdi teh. Duka pohon, duka henteu. Duka dihajar, duka henteu. jadi kakeram dina jero lemari. Sumuhun. Lila teu Uguh we. sabaraha poe? Anes poe di 7 tahun abdi kakeram. Paingan pasti pae atuh. Duka dihajar da eta we abdi karek sapoe dikubur pamajikan anu ora geus kawin deui. Heeh dihajar. Pangnyampurnakeun. Panghadiahankeun abdi Jadi dihadiahan ku Al-Fatihah, alif ku kulhu, alif ku surat Yasin, alif geus bosen. ku ayat kursi. Nah yang dihadiahan ku naon maneh teh? Yang dihadiahan ku motor. Anjing. Ya pocong nalak tak kitu kumaha nu mere we teh kumaha hadiahan. Keur naon motor? Keur ngojek. Jurusan mana? Jurusan kuburan akhirat. Omatnya komo lamun aya rana bejaan
SMS ui. Da boga maneh nomor HP-na. Aya. Sok di mana maneh ngecas? Kita we di jero taneuh. Daerah mah modern geuning kuburan teh nya segala aya. Sabaraha nomorna? 08 piring. 3 genep pincu. 2 gelas. 4 rantang. Eta mah kejo anjing gitu cenah. 5 bungkus kesorangan. Pek cing diterima iman Islamna, cing dihampura dosa gede dosa letikna nya, cing dicaangkeun di alam kuburna. Atos ngebantun patromak. Si anjing. Didoakeun tong nemalan, amin kitu teh. Sumuhun. Sok didoakeun cing dilegakeun di alam kuburna. Atos ngebantun dosen. Masih yawe. Segit keju sumuhun mangga omatnya hadiahna. Di atos di pengkolan kuburannya. Haji. Mangga atuh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sok teh balar ku si anjing. Terus kirang sono, semua sami. Ikatun lagi, Pak. Aduh. Kemana cenah teh? Hei. Dek ka mana mun ngalang-ngalan deui? Mereka itu, Bedeg naon? ada gitu. Ada pohon, bensin tinggal deh. Rupa-rupa si eta Jak kumaha dalaramang sadayana senajan Aya pangesto. syukur Ari ujang damang. sarua rada pilek gitu Oh, gitu ya. halo senajan Halo deui. selamat malam ke sadayana Jak Malam sampai pagi. selamat bertemu dengan saya Siapa? si Cesar teh senajan artis oposan teh senajan ya cing Cesar nyuhungkeun lagu senajan Naon? lagu bukan dikit jos ya ismi nyawa ini nyawa bukan dikit Kasih lagu-lagu aku gak ikut kan anjing ujungnya mah ngadolel we jauh lamun aya nu netep mamanya teh mah sapekeun aing abu ayeuna gak ikut dos abu keong sih Bawa itu. Angku. angku ayo ge ae kitu Alungkeun kadinya. sapekeun
Alungkeun ku aing. Apekeun aing ajig ah. Keo aneh ah. Oh. Ibulana ulah oge dan naon ape-apean. Nah. Capek-capek. Nah. Ala wawa bagedayana. Naon. Ala mamang ngadayana. Naon. Bagaimana Oh, siya? naon da teu ka hati itu. Ala mamang adayana. Oh, dararamang itu. Nah. Aya pangesto Ah, ya. itu temalan begung. Sawangsuna ujang damang. Aung. Nah, alas aing mah. Ulang ngupang capek-capean. Anak omong au. Udah teu ka hati. Naon aing ieu mah uluyan ka udang. Aing ngaheureuyang teu ka hati. Ah, cuma boleh pacut. Naon tuh boleh patut wae. Aha, atuh. Wah, ampura we tuh. Alhamdulillah. Hilobil alamin. Apung tipayun abdi bade atuh ke saham. Nu dieu ungeulna. Assalamualaikum Allah atuh ohi. Abiah katuh. Hei. Naon? Lain dua pihak katu. Naon atuh? Wabarakatuh. Abiah katuh. Tadi beakeun wae tuh. Naon jadi? Lain dua pihak katu wabarakatuh. Abao katuh. Mau katuh. Tuh sama kitu lain kieu caladeug ya. Enak kudu bener atuh. Coba uluyan we ka ulang. Baik, waalaikumsalam ya nabe. Abdi itu temalan. Api Ahmad. Lain Rapi Ahmad benang Rapia. Keos ya. Kudu bener. Sang boleh patut. Sok teruskeun. Api Ahmad. Bade aaulan. Nata bade nani. Bisa gitu nyanyi. Nani daman ayuna. Lagu terbalu. Ciptaan saha? Ciptaan Oma Ilama Haji. Haji Oma Irama. Oma Ilama Haji. Haji heula atuh. Oma Ilama heula terus ka Haji beleguk cuma. Nya lah. Aku terbalu. Laguna. Nah eta yang berjudul Aluluja. Hanya di mana Oma Irama ngalagu Jaluluja can Aya. can. Oke 2016 di lekamna. Di mana? Dina jero sumul. Kumaha Haji sok Jaluluja. Dengukeun. Aluluja. Anjir enakeun. Enakeun. Ulah tuh damaman tuh. Anjing enakeun bisa. Uting jadi nang tong. Hebat lagu ulang. Hebat ngan eta kata-katana teu bentes. Oh, gede saon. Rumpakana sing kaharti ku batu. Ah, maneh we bonge meuleunan. Lain bonge da batur kitu kahartieun atuh mah nya Ai kuduna umaha. Kumaha teh kieu? Waduh. Jaluluja. Ah, tegeunahun anjing. Mun bae teu geunahan ke. Halus ulang. Teu geunahan ke urang mahal. Ahal. Tok deui dong. Urang sote di dieu. Tok deui anjing ah. Yo. Jaluluja. Alulu dah. Itu Tanu kaduana teh lain tulak tuja maman, teu make maman. waduh. Tulak tuja eman gok. Ulah tuh daleman tuh. Tanu kaduana teh lain wuh lain kitu. Ah ngaju. Seureut leuweung bae. Oh. Seureut. Leuh. Oh, leuh. Seureut leuweung bae. Bai leuh. Oh. Seureut leuweung bae gitu. Ayo, wow, bai. Ulang
mah disejolikeun baca alus ulang. Mana mah teu disejolikeun. Bae mah kecepet. Oh, teruskeun. Nya. Betulikeun. Ucing katinggang song-song ngek. Kalau na anak kucing dah. Jolakan ya. Dorakan naon? Anak kucing tinggang cong-cong uluna. Nah, pirage ucing atuh. Lain ku song-song tinggal ngecang ku haluk. Kalau buku alu PKE. Untung mau kalah Ucing jauh. kan emang gitu. Papagahan teh sing ngagunggu. Ada mana malin memagahan uluyan ka udang. Lain ngaureun ya bejaan. Bejaan ge mau nyalekan ae ka ulang. Lain nyarekan, ngabejaan kan manehna badegong. Bejaan itu colongot ka aing. Kopi jebrok teh ngagugu. Ngagugu di papagahan teh. Mau ulang we sageo. Lain kumaha urang si Cincang bener. goreng patut. Sia goreng dodonges anjing. Cincang jabrik. Sia gondrong anjing. Cicing, aing lomba dulu Cincang pipina kembung. Maneh bibirna jebleh. Jeblek ya aing mah bibir bercinta. Naon bercinta. Jebleh mah jebleh we ngamai. Cincang calona raka. Maneh oge calon panyara maneh mah di dinya maneh ge. Cincang goreng patut. Sia goreng dodonges. Cincang jika tongelet. Poe ana nonton anjing. Sia kanyutna burut anjing. Pipiluan si ulay ke lo anjing. Mau bi mana butut jeung buduk mau bina sia ulay ke oh anjing. Haleluya bae ka udah. Apa? Apa naon apa? Beja ke sabi teh? Bapak. Bapak maneh mah geus maot tuh. Teu boga bapak maneh mah. Nya. Kasaha, ayeuna mah mulai nulungan ayeuna mah. Wanana. Kamu ngasih Wanana. Boro-boro sihung untuk ge geus eueuh wanana. Geus cikuk. Oh, krek beja kasaha. Aduh canggih geulian wae atuh tang. Atuh jangan ulah ngalawanna di papagahan. Tang ada alak ae atuh. Lain galak papagahan eta teh. Agaknya ulah alekan ae atuh tang. Kumaha dicandakna we. Tong geulian nya. Moal. Cang bagul. Ujang hideng. Lulai bagul. Udah oke kasar. Cang soleh. Ujang iman. Cang calon surga. Ujang oge calon surga sami. Alhamdulillah. Sawangsul. Aku datangnya. Sami-sami. Cang boga motor 3. Ujang boga mobil genep. Alhamdulillah. Cang bunghal. Ujang oge jemar. Cang kasih. Ujang ganteng. Cang kasih rada gelo aja. Siara daedan goblok setan anjing. Aduh, ada aduh ya. Kedaran aing mah. Cang gelo aja. Sia edan goblok. Setan, sia anjing. Tempat halu mamba. Cang gelo. Paling wetan aya kampung nyingkur jauh ke Pedungangan Kadulang. Hanapun gunung anu lungkawing aya hiji lemur anu kasebat desa kenal Gorowong. Kampung Tegal Arum tempat pangilinggihan urah tokok ti Camantri.
tokoh-tokoh ti jamantri kahirupanana beh dituti sederhana istilahna korek-korek cok kahirupanana namun saparantos para putra-putrina dewasa kajait ku kagelisanana putra pangcikana Dewi Lailasari Dewi Lailasari gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban kagelisan ngabanding kana kagelisan Dewi Suprapati Sawarga atau kajantenanana